Aduh. Tak mau rokok sih tak? Rokok di mana sih? Nggak bikin tuh. Di lain digawe jing. Saya nak follow ya. Minta rokok buat boga. Dah, barah mati lu. Bisa mau digawe gitu tak? Deh. Ini kalau barangnya gawe pak. Balon. Lima be cicing. Lu bogo bikang lain digawe naon. Nyaran duit. Ini kepala banding naon bikang. Bisa jing. Di mah bay, mau kepala banding bikang ajan ke. Pak para dikidul panen can. Nah, sini nanyakan pare. Bos melak bae. Kita jual be ya mah. Goblok sih meureun. Jualan gabah. Aing hok nu melak. Dasar anak belon. Tas sawah tilok, daun tilok kalau nanyakeun geus panen. Ngomong-ngomong nu jual gabah di belon. Aing nu melak hok. Mau jual be pak. Duit. Hello kaing mah, nu jualan gabah. Semua badak bae gabah. Potong mas. Gojing melak tenan ngomong-ngomong jual gabah. Aing nu melak ngomong-ngomong jual. Terbelagu. Dah, kisah aing. Anak tolol. Melak tenan tuh aing jual gabah. Dasar anak belagu, ngurusan tenan tuh aing jual gabah. Sat, doang gue. Doang aja lemah itu sah, ngarikup dirinya nya. Woi, gimana tak? Dan didinya. Ah. Naon? Kasan naon? Nah orang iya endong terputih dia. Iya dong dibubula katuh. Baju mesti mana tuh tadi na yo? Imbang. Nyana naon tuh? Los-los ke sawah. Jadi sawah malu bereungit. Erungit jauh aja. Ah, ti borang lah, cocokan reungit. Nah ngeganggu bae lah. Itu lain ngaganggu lah, itu mah si sawah jing. Aduh, mah ayeuna pare ieu asak tencan di sawah. Engger panen ieu. Anak panu nanyakeun hayang ngajual. Ganeng bang, coba ganeng. Nah, ini nggak sih dinya jeung ranjang aing. Bang. Bet. Itu kecuali. Aing hayang ngalamun heula. Itu jelema teh pugu-pugu asli leuweung aing ka dieu nyaapnya teh pugu-pugu. Nah, si leuweung ini lagi. Aing gitu hayang asli leuweung, lu bereungit. Pamat nong paru ka dieu lah, jauh. Nah. Anak di anak jual itu hanya asak di ini cantik. Dong lah. Jauh-jauh di toong lah juga asak. Amun tak mamang-mamang gangguan mantau aing. Kan di goblok. Rakit bae. Sayang ya ini kumaha dong ieu.
Dah. Goblok. Lah. Budak kayak didinya di balik itu lain balik kali. Kita jelema ka di lubang nutur-nutur aing wah bangsa amat dong. Itu bae mas. Ganggu aing kita pas sama. Oi, kenaon? Dinya keneh bae terbalik itu. Ai si eta si Mamang nutur-nutur aing bae dia mang di. Aduh, parah ya, nutur-nutur wae. Enak na naon sih nutur-nutur aing bae. Wah ka dieu nong pare. Ngepen teh dia mang ka aing mang. Nong pare aing si Adi di bae. Ih, aing aing. Ipuh sih mang nutur-nutur wae lah. Yeay, kumaha haji. Goblok. Ripo. Asal ka mana dia lempanga? Ripo. Ka mana dia ta? Dia pas medan lempang di sawah. Hei. Waduh. Nah kita pada aing ta. Ripo. Dasar si edan beloon. Ya mak. Tangis kene. Kalak bener hejo ya pare. Bagus pare nama ya. Tangis kene malah. Kalak bener hejo doang. Dah, gila. Kana. Itu jelema si Adi dinya deui bae. Tadi di itu ku Adi di dieu. Aneh jelema. Aing aneh ke jelema ya. Tadi di kidul di sawah. Aing balik ke Adi mah. Wah, ini jelema geder beureun ya. Woi, ulang. Aya di bayi jelema. Ban, si Mang. Aneh.